Pamirsa sadaya masih kena sasaran sarang carsu pakai tina cantik dan naon baru aya kieu geus cinutru di warung ieu teh. Aing keur parusing beuy teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung dicoban tarang ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihancar dengan katunda dina dinten kamari jejerna kuluduk nu jadi sabab karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-20 hijina. Mudah-mudahan toyana ieu acara dongeng teh singa janten gentang libur kalbu pangeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan atuh pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinareng wengina. Atuh kanu nuju teu damang lahir atanapi teu damang batin. Mudah-mudahan we naon panyawatna sing engal-engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun deui sabihara-bihari. Atuh kanu nuju libur lara atanapi nuju kenging kamusibahannya. Mudah-mudahan we sagala musibahna sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala digentosku kebahagiaan, digentosku kebahagiaan gitu maksudna ku kebahagiaan ya dek meni balela kieu. Atuh kangge urang sadayana khususna kanggo pribados nyalira atau umumna kanggo anu ngadangkeun ieu dongeng sadayana nya. Mudah-mudahan we urang sadayana teh sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun salalawasna, dipanjangkeun yuswa, digampilkeun rezekina. Amin kitu nya. Mitra-mitra sebenarnya yang kalong tingkara waktu satunya mangga orang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng manco tina hapena sewang-sewangan. Brung. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika Ardi nu diganggu ku preman nu akhirna preman eta kabur. Harita preman teu era kukayaan buuk jabrig ceuli dianting kongkorong ramai sedengkeun tatona pinuh saawak-awak kabur ngabelecet ninggalkeun eta kayaan. Atuh puguh warga dirinya anu tadina sieun ting purungkut belaan mere keneh duit daripada kudu ngalawan eta preman ku sangar-sangarna eta preman. Barang ningali kitu kabeh warga dirinya nu nyurakan anu ngomong bebeakan lantaran ngerasa kesel jeung atoh eta geus bisa ngusir preman ku hiji jajaka anu can dikanyahokeun ku maranehanana ngaranna. Rob harita para warga anu aya dirinya kabeh ngariung naranyakeun yen saha jeung urang mana. Unten jang ti mana kawi teh kitu? Abdi mati Muhammad Toha Bandung Pak. Oh geuningan tebih ti Muhammad Toha ari ka dieu ka saha ieu teh? Ka Pajaja. Oh Pajaja bari ret harita eta jalma ngareret tetela warawuheun geuningan eta jalma teh ka Neng Miar. Oh iya rerencakan Neng Miar atuh. Semohon. Aduh sing engal-engal ieu atuh tos aya jodohna mah.
Cek eta bapak-bapak harita samarukna beurinan Ardi teh kabogoh miar. Ardi harita teu bisa kumaha arek nolak sok sieun miar nyeri hateun sedengkeun ari nyanyakeun sok sieun miar oge teu panujun. Ngan untungna harita miar pok ngomong. Mohon atuh Kang. Doakeun we. Cek miar harita beringan beringan ka Ardi. Sararea harita nyerenge. Ya atulah didoakeun. Komo kawas kieu mah yeuh. Aduh. Mangga tuh diteraskeun ieu bade naon ngami ayam tadi teh. Sumohon deh bade ngami ayam. Mangga tuh ngaleueut ieu kalarsan tadi teh da nuju bade ieu bade ruang mie ayam ieu. Oh mohon mangga tuh ngiring laos jang. Cek kabeh warga harita ngamangakeun bari baralik deui ka masing-masing tempatna. Ardi harita asup deui ka kios paragi dagang eta napi kios mie ayam. Jongkok meureunnan. Atara pinaon rodanya. Sanggeus kitu gek diuk dina bangkuan panjang. Pok harita miar ngomong ka Ardi. Bari muji-muji tur bangun anu kaget nakeranan. Tetela Ardi teh lain jalma biasa. Kak, Kang Ardi teh geuningan, teu nyangki pinter silat Kang. Sanes pinter silat daripada ayeuna urang diganggu we. Cek peribahasa kolot teh mah cenah geuningan sireum oge. Ai katincak-tincak ting makan nyiwit cenah kitu. Tapi nu katinggal ku abdi mah manika cida pisan hebatna Kang. Cek miar harita. Ari kacokocapkeun ayeuna jalma anu kabur teh ngabecir. Lain kabur nyingkahan Ardi sabenerna mah. Tapi kabur teh arek bebeja ka babaturanana yen manehanana geus digebugan ku hiji jalma anu aya di tukang mie ayam. Harita pas datang hari weus-weus. Aing dipukuhan ya disingsaan yo. Cek eta jalma bari bro harita nyuuh. Atuh pugu we jalma anu keur gararapleh opatan. Harita gara nyalampeurkeun tur nanya. Ya naon sia teh? Saha nu ngaganggu teh? Itu tuh jalma di aduh eta di tempat mie ayam. Cek eta jalma bari tutuduh. Urang ajar, aya kena ayeuna. Aya keur ngadar mie ayam jiga nama. Cek eta jalma. Hayu waktu angkat itu. Hayu. Hayu tuh yuk. Cek nu sararean harita. Sageus karitu kuniang hararudang. Terus singkil mawa besi aya nu mawa parabot. Jeung sajabana alat-alat paragi gelut maranehanana. Sageus kitu 5 anana harita ngakaridig init nyampeurkeun deui ka tempat di mana tukang mie ayam ayana. Harita sanggeus jog anjog ke tempat mie ayam. Katingali Ardi anu keur ngobrol jeung Neng Miar. Katingalina teh mani nyantai nakeranan. Gorowok eta jalma ngagorowok. Saat tadi nu nyieun kaributan di dieu, keluar. Cek eta jalma. Bari merong ka hiji jalma anu keur ngadahar mie ayam nya tanah Ardi. Ret Ardi harita ngareret. Ardi teka ciri gimir jeung keungna sanajan katingali eta jalma anu bardekel teh aya 5 anana. Neng Miar anu katingali geumpeur. Kang, entos Kang, teuing dilawan. Diseuran kitu. Cek Neng Miar harita bari nyekelan leungeun Ardi. Tenang we, akang malah naon. Cek Ardi tenang harita. Sakalian nenangkeun hatena Miar. Ari Miar manehna teu mikeun lamun Ardi nepi ka babak belur atawa kumaha-kumaha onam ku eta jalma. Miar keukeuh narikana leungeun Ardi. Akang ulah. Bisi kumaha onam Kang, wios atuh. Ya urang indit Kang. Cek Miar ngadon ngajak balik harita lantaran keung ningala eta jalma anu jarangkung badag aya 5 anana tur marawa ka pakarang. Miar
antosan masih kedap di dieu. Urang warah tuh mana jelema kitu mah. Lah cicingan-cicingan teuing ceuk Ardi harita. Miar teu bisa kumaha sabab Ardi maksa harita cung Ardi nangtung. Terus keluar ditinggalikeun ku tukang mie ayam anu ngadeg-deg terus mau ngompol jiga nama. Lantaran geus apal tukang mie ayam mah saha eta jalma anu daratang. Pok, Ardi harita ngomong. Oh, jadi tadi teh lumpat teh maksudna rek bebeja ka babaturan Andi anjeun ya. Tolong ngomong sia. Mane tadi nu geus nyiksa babaturan dewek teh? Lain nyiksa babaturan dewek. Ngan nu jelas babaturan anjeun tadi ngaganggu. Nyao kuring arek dahar mie ayam di dieu, anu diganggu. Sing aya tata krama atuh. Cek Ardi harita seolah-olah mematahan ka eta jalma. Atuh puguh we nyel. Eta jalma anu jangkung badag tur botak teh harita amekna keranan. Bari nyingkilkeun leungeun katingali tatona dina leungeun teh teuing gambar cak-cak, teuing gambar buaya keur ngelel. Ngan anu jelas mah aya tatoan we gitu. Urang ajar sia make jeung mematahan ka aing sagala rupa. Hajar budak tuman teuing tah. Atuh puguh we anu opatan. Kasup jalma anu tadi disiksaan oge harita milu ngepung ka Ardi. Ari Ardi harita mundur ka tukang salengkah. Leungeun ka mejana harita disingkalkeun. Disinglidkeun nepi kana sikuna. Supaya cenah teu kejet. Kitu nah teh Ardi. Ardi harita anu memang boga kemampuan tenaga listrik. Leungeunna harita katingali ngegeter. Sebab eta tenaga listrik teh datangna teh secara tiba-tiba. Setiap manehna capek, setiap manehna boga kapusing tur amarah eta datangna tenaga listrik anu dipiboga ku Ardi. Seperti harita katingali leungeur urat-urat Ardi harita raranteng. Tur tarargang sorot panona Ardi harita seolah-olah nemus kana raga eta jalma anu opatan. Ardi anu ti biasana katingali dina lungguh. Sapada harita Ardi katingali dina buringas. Tur sorot panona mantak pikakeungeun jalma nu ningali. Ari si botak harita dina hatena pok ngomong. Ieu jalma teh saha cenah? Make jeung wanian-wanian teuing. Aing limaan manehanana sorangan wani eta yang hareupan kurang ajar sumun kitu mah yeuh. Can apal aing beureun. Ceuk si botak harita dina hatena muji kana kawani eta jalma atawa Ardi anu memang ngalawan ka jalma anu limaan eta. Kadenge harita Ardi ngomong. Sorana lirih. Sakabe. Ulah sorangan-sorangan lah. Ayo maju we kabeh lah. Cek Ardi harita. Ngomong gitu teh Ardi teh memang teu sadar. Sabab kabantu ku tanaga anu memang luar biasa rosana. Tanaga listrik anu kumanehanana oge memang teu dikanyahokeun. Harita Ardi taki-taki. Curelat. Jalma anu opatan harita ting curelat. Bari nyakal belati jeung sajagana. Tapi Ardi harita menitangginasnakeun dina gerakanana. Curelat lep. Ardi harita kadongkokeun awakna. Bari ngasupkeun pereupna harita kana kemplong musuh. Hiu gedung das. Aduh. Jolengjeng. Harita musuhna harita kajalingjeng ka tukang. Terus desa urang di nu belah tukang harita rek nojoskeun peso belati atanapi rek nancepkeun peso belati kana tonggong Ardi. Ardi panonna anon teh tonggongna jiga aya panonan atuda. Harita barang karasa tiis dina awakna. Ardi sakolebat harita nyingkan eta panarajang kagigir. Bari narik leungeun anu nyolondor. Bari sakolebat berep Ardi anu dieusi ku tenaga listrik harita ngagedor kana pelebah iga burung musuh. Hiu gedung das. Pelangking.
Iga burungna eta jalma teh melengking lantaran kageunaan iga burungna ku tonyokan anu kacida pisan rosana. Ari leungeunna harita katingali murintil. Sakalian ku Ardi harita dicentok. Bari ngasupkeun palebah sikuna kana palebah dada musuh. Yuk geduk das. Aduh. Borolo eta jalma harita utah. Lantaran nengal pisan tina palebah dadana geus teu bisa minghap deui. Bala mitra kaum dagu sadayana. Harita tarungna Ardi jeung 5 para preman Sribeja di daerah dinya nu antuk nama harita teu kolot teu budak ngariung hayang ningali saha anu meunang di antara tarung preman jeung hiji pemuda. Timaan harita ngahurup Ardi tur make pakarang diantarana belati, parang, jeung lain sajabana anu sok biasa dilakukeun ku para maranehanana. Tapi ngarasa aneh jeung kaget sabab Ardi teh lain kur kuat awakna tanaga narosa, tapi oge awakna memang teterak ku sanjata diantarana ku belati jeung ku sajabana nu seukeut-seukeuten. Limaan hari tengah haregak napasna senengkeun ari Ardi hari tenangtung mancuh ningalikeun ka jalma anu ngaharegak napasna. Pok Ardi harita ngomong. Sok peakeun sakumaha pangkamampuan ilaing teh euy. Anu tukang ngacak-ngacak tukang pasar, anu tukang malakan kanu dararagang teh yeuh. Hayang nyaho ieu mah ceuk Ardi harita. Ari warga anu di dinya ngararempod eueuh hiji oge nu daek nyampeurkeun atawa nulungan ka pamuda anu ngalawan anu 5 para preman. Kabeh oge maralongkeun dina hatena deg-degan sok sieun eta jalma teh anu saurang anu pamuda nyatana Ardi sok sieun eleh ku eta 5 preman. Tapi kenyataanna lain. Ardi anu jelas-jelas kuat awakna tur awakna memang teu teurak ku pakarang. Kabeh ngarasa heran tur kaget. Kaasupna Neng Miar anu nangtung harita beri nangkep kana tihang mie ayam. Neng Miar melong ka Ardi teu kiceup-kiceup. Tina hatena pok ngomong. Ya Allah, teteh geningan Kang Ardi teh boga kemampuan anu memang luar biasa. Manehna boga ilmu silat. Meni ting keur pakasep gagah. Wanian deui boga pangarti. Ceuk Miar harita nambah katarik ku Ardi anu memang boga dedegan anu kasep ngalempereng koneng. Kocapkeun anu 5 preman. Harita manehna geus teu mampu deui jang ngalawan Ardi. Awakna geus ngahegak capek. Sajabana ti kitu barengep lantaran kabeunangan ku teungeulan Ardi. Harita maranehanana 5an mutuskeun urang kabur we cenah kitu. Pok salasa urang ngaharewos ka babaturanna. Aduh. Ampun ieu dewek mah. Wah kuat urang ngalawanan ieu jalma. Geus teu teurak ku pakarang. Eta buktina tadi nanggal pisan kana palebah beuteungna. Sugan terek bocor eta beuteungna ku pesa belati.
tapi teteh lah geningan ngampul. Aduh, bahaya ya urang yuk. Ayo, urang bejakeun aya nama yuk. Kiromlang. Cuk eta jalma niat arek ngabejakeun kejadian eta kadedengkotna anu ngaran Ki Borlang. Ari Ki Borlang mangrupakeun hiji dedengkot jawara. Tur dedengkot para preman. Setiap poena manehna narima duit-duit parkiran, duit-duit para preman anu memang menang malak jeung sajabana. Atuh sanggeus kitu mah ngarasa manehna teu mampu jangelehkeun Ardi. Harita make jurus lompat 1000 atawa 1000 lengkah. Manehna ting pedelet harita teu mikirkeun kakapremanan anu nyepeng di dinya daerah. Manehna ting balecir 5 anana harita kabur ini tinggalkeun Ardi anu keur nangtung beri nyengir. Ieu mah rupa-rupa ieu. Kadon kalabur geus ngaganggu kabur, geus ngaganggu kabur. Kumaha atuh kieu mah? Cek Ardi harita bari kukulutuk sorangan. Sanggeus ningali musuh Ardi harita kalabur 5 anana. Neng miar anu tita tadi nangtung bari ngadegdeg. Gentak nyampurkeun ka Ardi terus nyeklan kana leungeun Ardi terus ditangkep. Kang, teu naon Kang. Teu akang mah alhamdulillah teu naon. Miar. Kan ieu we geuningan duh meni asa naon namina teh meni seueur jalmi kieu siga nonton debus wae. Amik mah tuh urang Kang melang. Ya iya tuh ada kalasannya Kang oge geuning ieu tesonton ge. Teu karaos geuninnya. Ceuk Ardi harita bari ninggalian kana jamna. Sakabe jalma nu aya di dinya harita ting gereneng tur ting hareos. Saha eta pemuda nyangkana mah teteh lah kabeh oge yen Ardi teh minangka kabogohna biar. Sanggeus kitu Ardi mayar urut mie ayam. Teteh lah mungun dibayar tukang mie ayam teh. Samalah lamun daekeun mah Ardi arek dipanggieunkeun deui cenah kitu. Mie ayam anu tadi memang ku Ardi teh dituluskeun daharna. Ngan Ardi oge nolak lamun kudu ngarugikeun ka tukang mie ayam. Nu antuk nama Ardi harita. Ngaleos init sanggeus pamitan ka tukang mie ayam sanggeus mayar. Sanajan teh ditolak duit tadi simpen dina meja. Duanana harita leumpang balik ka imahna miar. Di jalan miar harita terepeh terus we ngomong. Kang, Kumaha miar? meni teu nyangki. Teu nyangki naon? Geuning akang teh kudu ilmu silat. Sanes naon namina teh eta mah kebenaran miar. Kebenaran kumaha? Sakitu jelas-jelas akang teh ame ngalawan eta jalmi teh menit teu naon ngapain teh limaan teh menit teu mampu. Namun ieu kecidebengan atuh Kang. Ya syukur we lah pami miar ngaros bingah mah akang oge nya ngaros bingah margi akang alhamdulillah masih kira disalametkeun geuning. Ceuk Ardi harita tetep ngarenah. Dikongsi lila harita geus aya ka hareupeun imah ngan teh geus nepi ka hareupeun imahna. Miar harita ningali mobil anu ngajugrug di hareupeunana teteh lah eta mobil bapana. Geuningan si Amatos Uwi. Nya geuningan eta mobil siapa? Mohon. Ayo Kang mangkel bahat. Ceuk miar harita bari metot leungeun Ardi. Teuning ayeuna mah henteu. Naon teh ngaranna teh? Henteu era kitunya. Siga anu geus loma lila. Lantaran ngarasa bunga jeung sakalian arek bebeja kana jadi inung bapana yen Ardi teh tadi geus nyalametkeun tukang nasi tukang mie ayam ku jalan ngagelutan jalma anu limaan para preman. Katingali harita di tengah imah sanggeus Ardi asup ka jero kek diuk dina kursi. Kang, terus ada sekedapnya. Mohon. Cek Ardi harita brigek diuk dina kursi. Sanggeus kitu miar kadenge harita gurnang-gerenang di tengah imah meureun keur ngabejakeun dirina kada jadi bapana. Kabeneran
di tengah imah teh bapakna harita keur ngobrol jeung dijadi indungna pas datang miar. Tadi teh aya Jang Ardi tapi tadi teh nyebut narek kami ayam cenah waya kican can mulang wae ning rupana ka mana nya terusna. Oh, Ardi ka dieu. Alhamdulillah atuh. Nya tapi tadi teh kami ayam tapi can ka balik deui duka ka mana. Nya meureun nulin heula lah badak kora mah. Geus dila di dieuna. Tadi ka dina teh 1:30 gitu. Duka jam 2. Nya kebenaran si Miar teh sakola di teu kuliah dinya. Nya puguh. Nya syukurlah. Daekeun ulin ka dieu mah. Nya tuh. Barang keur ngobrol gitu harita trojol Miar. Isi indungna harita langsung ngomong ke Miar. Nya gitu di pajaja. Geuningan geus mulang Miar. Aya Ardina ka mana? Aya Umi itu di ruang tamu. Berecai heula tuh. Mohon. Umi. Naon aya naon? Ih, teu nyangki kami. Cek Miar harita ujug-ujug teu nyangki we. Atuh puguh we. Pajaja jeung nu jadi indungna harita tinggal reret. Teu nyangki naon ujug-ujug teu nyangki we. Teu nyangki naon ieu teh. Cek pajaja harita bari neuteup seukeut ka Miar. Puguh ama. Ame teh. Kang Ardi teh dikoroyok ku 5 preman. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh? Tapi alhamdulillah Kang Ardi teu naonan malah preman anu 5an kabur aya Umi ama kabur. Nah memang Ardi bisa gelut gitu boga ilmu silat gitu. Cek indungna harita ngarasa kaget. Tur ngarasa atoh oge. Ih, puguh geus lain ngabogaan ilmu silat deui. Tadi teh marawa senjata itu teh marawa belati jeung sajabana. Malah kana awak Kang Ardi oge tapi aneh teh teu teurak Umi. Dah. Murid tempoan. Ih, sanes tempoan da. Payuneun pisan atuh ama. Oh, anehnya. Berarti jangan itu meureun rincal mah sembarangan beureunan boga ilmu bela diri nu hade atuh mun kitu mah. Ya eta puguh mah. Aduh, meni asa bingah pisan malah tukang mie ayam oge tadi meni kekepehan rek dibayar teh alimeun. Tapi kan keukeuh we ku Kang Ardi tadi simpenan artos dina meja. Samari pemikir saeun mah cenah. Bade dititipan mie ayam cenah. Sok pangadamelkeun deui. Kan Kang Ardi alimeun. Aduh, mana tuh Ardina ayeuna? Itu nuju di ruang tamu. Cok atuh bere cai heula ieu karunya ieu bisi hauseun. Mun ama. Leo sarita. Teng Miar init ka dapur rek panggieunkeun cai keur Ardi. Sedangkeun indung bapana harita nyampeurkeun ka Ardi anu keur cicing di ruang tamu ngadaguan Miar. Geningan cep. Mohon Pak. Damang. Alhamdulillah. Kapanan kakara kita tadi isuk papanggih teh. Nyetang tuh meureun Bapak sehat keneh. Oh, maunya hilap deui. Cek Ardi harita ngabelehem. Lantaran bener kakara kita tadi isuk-isuk manehna ka imahna Ardi. Ayeuna Ardi geus nyebutkeun Damang bari nyolongkorong nyalurkeun leungeun sasalaman. Gek harita pajaja diuk jeung jadi pamajikanana. Pok harita jadi pamajikanana nyatana indungna Miar. Ngomong ka Ardi bari neuteub. Nya Ardi namanya teh saurna. Yang ada di kepungku dikerpuku ieu ku para preman cenah. Mohon puguh. Kawit nama abdi tadi nuju ieu tante ngami ayam tapi ada diganggu gitu tukang mie ayam dipalak tas abdi oge sami dipalaknya daripada iya mah nyantosnya dilawan gitu make kapok gitu maksud teh. Duh teuing kumaha tuh ya tapi alhamdulillah sanes ku masalah alhamdulillah nah eta teh preman-preman eta teh komunikasi pisan di aplikasieuna pisan di dieu mah
Oh gitu. Nya jang. Soalna eta preman teh boga dedengkot. Anu ngaranna Ki Borlang. Ki Borlang. Janten Ki Borlang teh dedengkot para preman di daerah dieu. Nya sadayana ge pokona mah tos dugi ke Bandung we kakoncara we pokona pada terangeun ngaran Ki Borlang mah. Hiji-hijina preman asal namanya di cenah daerah kulon centet manehna teh nya nyepeng di daerah dieu gitu. Oh gitu, nyobios we lah pemiaya naon-naon mal panginten. Insya Allah lah. Da urang mah sanes kana kaonan tapi urang mah kanggo nyalametkeun jalmi-jalmi anu di paralak we gitu. Cek ardi harita nu masih kene katinggal ditenang. Tapi dina hate mah harta ardi penasaran saha ari ngaran Borlang teh. Manehna hayang papangi sabenerna dina hate nama. Ya ayeuna mah jang ardi kadewe sing ati-ati bodina istilah mah keur gawe. Atanapi jang ardi bisi irah-irah ka dieu deui nya kada hati-hati we ka cida. Sabab Ki Borlang mah teu mengenal saha-saha. Manehna mah asa geus keheul keclak we gitu.